di kursi teh euy. Nyelegon teuing jika rek beli tah hees. Assalamualaikum. 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 Nu ngajawab salam muga-muga cing ka surga. Nu ngajawab salam muga-muga sing dihampura dosa. Nu ngajawab salam nanu tarik bari lila bari panjang bisi boga hutang sing punah hutang. Nu tarik amina berarti gede. Gede tanagas ya teh. Nunggu hutang kadang ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mukadimah cekap sakitu ngiring kana ti payeuh. Margi tos wengi teuing. Geus jam sabaraha ieu teh dak? Jam 8. Biar tadi imah teh eueuh nu ngasongan dahar. Tadi we karek jam 8. Sakedeung we nya. Wios abdi nangtung. Ibu hayang nepi ka subuh? Bae nepi ka subuh? Tek bae ngajeredog deui dia. Ai ngarek balik tuh. Kaream deka euy ah. Gitu-gitu amat ka abdi teh. Da si amat gitu-gitu teuing. Mana si amat mana? Mat. Hei. Udah euy. Hei. Subuh. Aya. Aya. Si amat aya? Aya. Syukur. Sagala aya. Puji sinareng puja kali syukur urang sami-sami panjatkeun agungna kahadirat Allahu Rabbul Ghafur. Kalayan kudrat iradat mantena alhamdulillah urang sadayana tiasa kempal ngariung paamprok jonghok patepang wajah hempak merbayaksa. Ibu-ibu anu make tiung hideung, tiung koneng, tiung biru, tiung belang, tiung pink, tiung nu meunang nganyuk, nu tara make tiung initna ka pangawasanna di tiungna init harita hungkul. Da beda ka ciri nu tara di tiung sapopoe efek kana pangawasan di tiung teh dengdek. Montong diomekeun sabagi ka pangi. Kalayan kudrat iradatna Allah, alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat.
Kalayan didukung ku cuaca anu sae, alhamdulillah pribados tebih-tebih ti Majalaya ka Garut ka dieu mun diitung lengkah pangjauhna muga-muga ganjaranana ge cingpang gedena. Amin. Abdi datang ka dieu teh ngahajah hayang loba dulur. Lamun geus loba dulur insyaallah abdi bakal loba doa. Ari urang ieu meuni kana duit weh. Aduh. Allahu akbar. Moga-moga sing dipaparinan barokah ku Allah sasih mulut amin. Moga-moga nu gaduh sarogena sing saroleh. Nu gaduh bojo-bojona sing sarolehah. Nu gaduh putra-putri sing saroleh-saroleha. Amin. Salawat salam mugi tetap salamina dilimpah curahkeun dikocor golontorkeun ditamplok aseupankeun salamina ngalir ngamalir ayam ngagelengkem ka paduka alam. Junjunan urang sadayana habibana wa rasulanal karim yakni Nabi Muhammad. Sing kompak sararea yakni Nabi Muhammad. Sakali deui Nabi Muhammad. Biasa itu, tong jika hafal. Ini pepolangan buat kadawin tuh. Rungka di Mas Siti. Dikasih usaha. Oh, Rungka Dato Andin. Nyambung. Kudu ngaji naon aing ge beakeun deui ku ajengan dieu ti heula. Aduh paneuri ah. Mun menta panggilanna mah jadi beak bahaseun. Kudu ngabahas naon ah. Halo. Halo. Muncul kuing halo teh hai. Halo. Halo halo. Hai. Halo gitu. Muncul hai juga halo. Berikan dia. Halo. Halo halo. Hai. Hai hai hai. Anda memang luar biasa. Araya. Naon aya? Alah, ieu sasaje. Mereka tingali. Naon bedana susu jeung kopi? Naon bedana susu jeung kopi? Ari susu mah bodas kabehanana, ari kopi mah hideung kabehanana, ari susu mah hideung tungtungna. Kitu nya. Tong seri barudak mah da urusan 17 tahun katongoh ieu mah tuh. Wah, saya harap kieu. Tunuh atuh ah. Tunuh atuh. Canggel atuh. Ngerawing teu lila. Bae da masing sakening geus dirapat ieu amplop mah. Dilaan deui. Heuh ditamahan deui. Ditau deui. Tunuhnya. Tunuh. Lihat tatap mata Ojan. Si Ojan ya. Ojan ya. Hidup Ojan. Hidup Ojan. Takbir. Sumpah. Hati dengan ini porsi lagi. Bios pada tati. Kumaha urang ya.
Ketingali ketinggal ajengan ieu kasetnya jika Arjuna teh patuanganna bangirnya kebeurihan mah irung pekek telih-telih bangir atuh aing teh Banar. geus cep sakali awal ngaji teu ngejo lapar ngejo teu ngaji sasa teu ngejo teu ngaji modar yuk deh ah ngerah sare luhur aya luhur aya jelema aya Allahu Akbar kamana jalan si eta naik bisaan ka eta budak leutik bisa ngapung teh jagoan geus Tunduk Kayak ono. Ari Ceici haya Ceisa haya Ceemi haya Si Udin aya Udin Juardi ya Juardi Cahyono aya Cahyono Cahyono belah mana diokna aya nuhun mangna resep sholawatan resep terbangan si kebarudak nu ieu resep ieu teh namina teh grup terbangan sholawat grup seni terbangan sholawat hasbuna nu dipimpin ku pangersana pun lancip nu nembe ceramah nu nembe ngawas pangersana Pak Ustad Kiai Haji Ado Jumara anu disesepuhan di dieuna ku Pak Haji Adam nu pangkasetna sakebon Cerekan. Iya teh namina terbangan sholawat. Iya, urang bibita heula. Bisi di Samarang mah teu aya terbangan. Teu acan aya? Urang ieu urang Samarang. Dongeng pangna aya terbangan kayak apa cicing dengekeun coba demi sagala diperhatikeun teh aing mah ngomekeun senal digenggeureukeun mun uing ngomekeun cangcut teh digenggeureukeun aing meni aduh asa jadi selebritis ya mah ya, mimiti ayat terbangan sholawat pencetus pencipta na terbangan sholawat guru besar guru urang sadayana namina Kiai Haji Mama Adang anu makomna aya di Cigondewah gedengeun Mama Kiai Haji Abdul Manap nu sok disebut Syekh Eyang Abdul Manap Syekh Mahmud kuninga ulin atau ka Bandung cicing mah di dieu aya dongeng bae abi ngadongeng hah bae pan geus tadi ke lah da kuing teh bisa ngalagu ya ieu mah urang ngadongeng heula baheula turutan baheula teh zaman nu geus kaliwat geus gitu
Cep jempe. Jempe. Gap jempe. Cep mun cerek ngomong wirik jempe. Alasian aja rempe. Bawa parai. Ceme aya keneh? Syukur nuhun meh. Dongeng. Baheula zaman almarhum guru urang sadaya Mama Kiai Haji Adang almarhum, Mama Adang teh Syekh tanapi wali. Termasuk di kampung ieu ge aya wali namina Syekhuna Iming sareng Syekh Badrul Zaman guru pribados. Dina ngimpi da teu kazamanan da abdi mah umurna karek 17 tahun. Tingali atuh beungeut. Nah sakitu jiga Sahrukan kieu teh. Apan kembar tilu. Sahrukan, Salman Khan, abdi katilu Susukan. Iya, ini jika nu puas eta ka aing nyebut Susukan. Geus aja yang rek dongeng euing moal geus anggeus eta dongeng teh. Baheula di zaman almarhum Mama Adang kumargi Mama Kiai Haji Adang teh pencetus pencipta palelola aing ngomong geus teh kieu. Mama Adang teh gaduh grup terbangan sholawat upami almarhum guru urang mah Mama Adang ieu mah Mama Adam beda saeutik ngan beungeut kasep itu jeung ieu teh bae dam nah nyata tuh bil kata bil disebutkeun kasep da bisa disebut fitnah we ngawadul banyak ngajengan gede wadul sedikit gede beteung tuh, seberapa bulan cek budak ya? Wanian eta kahajengan nyebut seberapa bulan. Mama Adang dina hiji dinten Mama Adang teh aya nu manggil grup terbangan sholawat di nu hajat. Mama Adang teh gaduh murid namina teh si Oni dongeng ieu. Tapi dongengna dongeng nyata. Si Oni anu gawena tukang macul murid Mama Adang teh wangsul netepan berjamaah di masjid ba'da isya sasangem ka bojona. Mama Bapak bade istirahat heula. Panggugahkeun engke upami Mama Adang nyamper Bapak aya nu ngonang kanu hajat trek nabeuh terbangan sholawat. Saur bojona teh sumu goleda gue kulem si Oni teh istirahat teu maklum atuh. Tukang macul beda gegawena teh meureun beurang nangis capek butuh keur istirahat. Kinten jam 10 wengi Mama Adang nyamper. Oni aya ini si Oni? Oni urang dia. Itu di Bandung. Eueuh hubunganna jeung Oni di dieu eueuh. Oni saur Mama Adang. Kasih Oni nyamper, "Hayu urang kanu hajat ya urang terbangan sholawatan." Ya, dongeng. Mangga Mama. Gugah si Oni tina tempat bobokna bari jeung rumangieung leumpang ngajewang baju kampret jeung kopeah makena ge deng-deng acan. Sabab bari nunutan. Sabab si Oni lulunguh bari geus capek. Ini we si Oni teh nuturkeun Mama Adang tukang ngeunangi celik bari rarangieungan lulungu teh tunuh pancan seubeuh sare ger we terbangan jiga di dieu bieu sholawatan nepi ka beres nepi ka anggeus nepi ka tuntas dikersakeun teu kungsi lillah ku Allah dicabut umurna maot si Oni teh matakleun Oni urang dia. Amin. Maot si Oni teh. Cek, maot si Oni teh. Kabejakeunana teh. Dongeng ieu mah. Ditahlilan. Urang ditahlil. Urang dia sok tahlil. Teruskeun. Aya nutara urang dia tahlil. Nutara. Nutara mah.
si Oni teh maot di tahlilan dinten kahiji tahlil kadua tahlil katilu tahlil kaopat kalima kagenep dugi kana dinten katujuhna. Begitu si Oni beres di tahlilan ku guruna ku pangresana Kiai Haji Mama Adang almarhum almaghfurlah guru besar guru urang sadaya. Da andut namina ge Mama Adang mawali muka syafah tiasa ninggal kanu gaib nuju calik gunem catur sareng bojona Mama Adang duaan ujug-ujug nyarios kieu di bumi na teh. Waalaikumsalam sok Oni kajero cenah maneh padahal si Oni teh geus aneh teu percaya teu percaya teu sok mun teu percaya berarti kudu istighfar astagfirullah talen dongeng wakepoh ieu mah dongeng si Oni saur Mama Adang sok Oni kajero maneh diu bojona teh ceuleuheuk we bu ningalikeun sabab si Oni mah geus maot geus tujuhna. Cek Mama Adang teh Oni cik ama deuk nanyakeun cenah ka maneh kumaha paeh teh gitu. Mama cek si Oni Mama maot teh cenah geuningan ripuh abdi begitu digotong disolatan dikuburkeun dikurebkeun tuluy ditalkinan abdi sakumaha sasangem ama yang di alam kubur teh bakal digugahkeun ku malaikat munkar jeung nakir. Ternyata leres ama abdi keur ngagoler dina jero kubur teh abdi digugahkeun ku malaikat munkar nakir. Koreja teh abdi cenah gugah ku sabab malaikat munkar jeung nakir abdi wajahna saur ama sok pikasieun abdi langsung diuk sila bari meremkeun dua soca abdi bari abdi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari abdi zikir terus abdi teu wantun mama ama ngabukakeun soca di jero kubur sabab sieun malaikat munkar jeung nakir sieun pikasieun terus abdi zikir la ilaha illallah dina manahna Allah Allah zikir hopi ngan salama sapanjang abdi keur zikir la ilaha illallah di gigireun abdi aya nu galecok kadang we cenah ku cepil abdi teh man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka itu galecok kan di gigireun abdi teh wantun beuntak da sieun teh gitu. Begitu geus beres gigireun abdi nu galecok geus jempling geus jempe geus tiiseun geus eueuh sora jangkrik-jangkrik acan jempling abdi nembe ngagugahkeun soca abdi ama ternyata di payuneun abdi aya pemuda anu gagah kasek ngalempereng koneng lir ibarat Arjuna anu moal anu kasek moal aya bandingna payuneun si Oni teh saha tah ditaros eta ku si Oni saha cenah kasep salira teh gitu. Mang Oni ieu teh abdi teh rarampeolan emang baheula keur di alam dunya rarangyeungan emang baheula keur di alam dunya waktos emang disamper ku Mama Adang deuk init terbangan solawatan initna jam 10 emang rarampeolan karena tunuh rarampeolan emang dijieun abdi ku Allah abdi nu ngarupakeun siga kieu ngahuleng tah si Oni oh sumuhun dupi tadi cenah ujang anu keur abdi peureum di gigireun aya nu galecok eta ganeng man rabbuka wa man nabiyuka eta teh saha sumuhun eta teh Mang Oni eta teh malaikat munkar jeung nakir nu dipiwarang ku Allah naros ka mang ngan ku abdi dipangjawabkeun atos mang mah kantun kulem we sing tibra di jero kubur dan nu tadi malaikat munkar jeung nakir mah tos wangsul deui ka tempatna pertarosan malaikat tos diwalar ku abdi cek sae tah lain cek si Oni cek pemuda anu kasep sarampeolan gagalieungan si Oni jadi terbangan solawatan lain unggul di dunia resep pada joget englak-englakan tapi nepi ka di alam kubur ge keur nu cinta keur nu resep keur nu ikhlas
bakal bisa nuntun kana surga di alam kubur ge geus nyafaatan nyalametkeun lain jogetna lain diukna lain cangkelna tapi larang yeungan gagaleongan si Oni ku Allah dibentukeun mangrupa anu kasep gagah ngalempereng koneng bari jeung mangjawabkeun pertanyaan malaikat munkar jeung nakir. Masya Allah hayang gitu hoyong gitu tong harees atuh sholawatanana da si Oni oge rarang yeungan tok cing beunta tatap mata ojan piraku uing guru kieu tatap mata Ici asa teu ngeunaheun ayo salawatan ngarah teu hararees